Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di pamiarsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dina danget ayeuna simkuring baris medar hiji carios dina bahasa Sunda dina judul Nganjang. Pamiarsa carios ieu di ropea dongeng uing blogspot.com. Panuhun kanu paratos subscribe, kanu acan mangga diantos subscribe na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng digurungkeun tanda langsung. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang ngawitan. Dongeng dina bahasa Sunda dina judul Nganjang. Waktu kuring panggih jeung sobat anu ayeuna meunangkeun urang Ciburial sok ngadadak inget kana lalampahan sorangan waktu keur boga keneh motor. Mun teu salah harita teh malam Salasa. Kuring jeung si Tati ngojek ngadon ngetem di kalereun alun-alun. Sabot kuring jajan goreng pisang jeung cikopi, si Tati menang muatan anu rek kalembur ka jengkang. Kang, kuring indi teu nya rek nganterkeun padadang ka Kojengkang. Didoakeun lah ku kuring sing meunang muatan anu aham-aham. Pokna teh bari jeung teu diteruskeun. Ah, dasar belegug maneh mah. Ari ngadoakeun mah ulah nu kitu atuh euy. Si Tating teu malire ka jawaban kuring. Manehna terus indit ngabonceng muatanana. Waktu nyedak ka peuting, si Tating teu datang deui. Kuring ngalalengkur di tepas warung Mang Otoy, bari ngarelek heuai teu eureun-eureun bakat kutunduh. Sugan jeung sugan aya pirejekieun dina peuting ieu. Sabenerna mah kuring teh disayang balik. Hayang geura buru-buru sare. Tapi balik oge sok asa rawing ceuli. Da kabeneran boga pamajikan teh cerewet pisan. Lamun boga kahayang teu kacumponan sok ngereuwih. Komo lamun balik ngojek di bebenangan pisan mah matak hoream panggihna oge. Kuring ngarenjag waktu Mang Otoy ngagebrugkeun panto. Jang, masih keneh ngojek? Punten lah, amang mah rek tutup heula. Geus peuting teuing jeung tunduh deui. Kuring reuwas asa kagebah. Nuhun Mang, ke sakedap deui mamanawian aya muatan. Jawab kuring. Waktu geus ngadeuketan tengah peuting, kuring geus putus harapan. Jiga nama geus moal aya muatan deui. Kuring ngoleset di bangku nu aya di hareupeun warung Mang Otoy anu geus tutup. Terus kuring ngahirupkeun motor. Maksud teh rek balik da ditunggu-tunggu oge. Muatan teh eueuh wae. Barang kuring ngalieuk ka sisi jalan, katempo aya nu ngajanteng bari melong ka kuring. A, nuju ngojek? Pokna teh. Muhun Neng. Jawab kuring bari ngarasa reuwas jeung bungah. Muncul deui harepan pikeun meunang muatan. Bade ka mana Neng? Tanya kuring. Susuganan manehna butuheun ojek. Puguh ge abdi teh bade wangsul ka Ciburial, tapi tos kawengian. Jawabna bari tetep ngajanteng. Oh, geuning tebih bade ngangge ojek Neng? Kuring haja nawarkeun. Sabaraha ka Ciburial, A? Manehna nanyakeun harga. Atuh puguh we kuring teh bunga. Mangga Neng, dijajabkeun. Wios lah
25.000 lah. Manehna teu nawar deui, langsung daekeun. Terus ku kuring dibonceng. Kuring ngarasa heran, lantaran anu dibonceng teh karasana rada berat. Padahal pangawakan awewe. Gas motor kuring rada ditarikan. Maksudna supaya gancang tepi. Tapi oleh teu bisa tarik. Atuh kapaksa sama Juna. Kuring teu wani maksakeun bisi kumaha onam. Saenggeusna ngaliwatan lembur gedong, waktu asup ka palebah kampung licin, ngadadak lampu motor pareum. Ngan kabeneran harita teh pas keur caang bulan. Kuring eureun heula, maksud teh rek menerkeun lampu. Tapi di kumaha-kumaha oge lampu teh angger teu bisa hurung. Punten Neng, lampuna teu tiasa hurung. Kuring sesadu. Wios atuh da nuju caang bulan. Lalaunan oge teu nanaon, asal dugi we. Pokna ngajawab ka kuring. Kuring jeung manehna tarumpak deui neruskeun perjalanan ka Ciburial. Ngadak-ngadak rasa tunduh teh leungit. Padahal biasana mah lamun tengah peuting rasa tunduh teh sok hese pisan di singlarna. Malah kadang-kadang panon oge peret jeung cepel. Leungeun manehna karasa asa leuwih pageuh nyekel kana cangkeng. Hate kuring jadi ratu. Tapi anehna punduk asa ngandelan. Palih mana Ciburialna Neng? Tanya kuring. Di babakan anyar Jawabna launan, tapi jelas pisan, asa nompok kana ceuli. Babakan anyar? Asa nembe nguping? Kuring mastikeun, lantaran panasaran, datepikeun ka 2 tahun ka tukang mah, kuring masih keneh sok ka Ciburial. Ngadon ulin ka imahna si Doding, sobat medok waktu keur di SD. Asa can pernah ngadengi babakan anyar, atawa memang kuring teu nyaho. Muhun masih langki nutrangeun, margi masih keneh ancal-ancalan. Upami abdi mah neme 2 sasi. Pokna siga nu surti kan hate kuring. Oh gitu. Punten, abdi mah rumaos kirang terang. Cek kuring. Anu saterusna kuring teu nanya deui, da geus beak diomongeun. Peuting beuki simpe. Teu manggihan saurang-urang acan mun lampreng di jalan. Sanajan ngan ukur kacaangan ku cahaya bulan. Tapi jalan katempo jelas. Ngabulungbung. Biasana mah lamun jalan peuting masih keneh sok katempo cahaya lampu nu kelap-kelip di kajauhan. Tapi ieu mah matak heran, teu manggih hiji acan. Rasana alam rada haleungheun, jiga nu alam ngimpi. Waktu rek nanjak ngaliwatan tonggoheun sirah cai, motor kuring direm, lantaran dihareupeun manggihan jalan cagak. Nanjak ka palih kenca Pokna teh nuduhkeun jalan. Kuring teu ngajawab, terus mengkol nanjak rada ngajauhan sirah cai. Kira-kira 100 meter ti pengkolan aya gapura anu tohaga. Kuring colohok mata simeuteun, saumur-umur kakara nempo gapura anu hade pisan model kitu. Teu jauh ti dinya aya wangunan siga pendopo. Tempatna rada ka palebah luhur, sedengkeun di handapna aya 4 imah ngajajar. Nu hiji katempona anyar keneh, sedengkeun nu lainna siga geus seubeul. tuh rorompok abdi mah anu pangwetana. Manehna nuduhkeun,
Anu enggal itu neng, cek kuring. Muhun nembereng se 2 sasi kalangkung. Jawabna ngajelaskeun ka kuring. Kuring eureun hareupeun imah anu panganyarna. Manehna turun terus unggah ka tepas imahna. Antosan sakedapnya Pokna teh bari asup ka jero imah. Kuring nangtung yang hareupan motor bari ngulak ngilik lampuna. Lantaran asa heran tara-tara ti sasari bet pareum. Sabot keur jongjon ngilikan motor kagareuwahkeun ku datangna 2 aki-aki nu marake komprang hideung jeung iket. Nu hiji pangawakanna jangkung badag. Sedengkeun nu hijina deui begang jeung rada bengkung. Dina leungeun katuhuna katempo mawa iteuk. geuning aya sema. Pokna bari mencrong ka kuring. Bangun anu hayang sidik. Muhun ki dipiwarang ngantosan heula sakedap. Jawab kuring. Ari si Nyai na ka mana? Suguhan atuh semah teh ulah diantep gitu. Nanya ka kuring. Anu saterusna ngagorowok nitah nyuguhan. Wios atuh ki, da abdi mah moalami, tembal kuring. Ulah kitu jang. Aki mah bunga kadatangan semah teh. Komo geus mang alam-alam kakara deui aya nu datang ka dieu. Jika nu handeuleun kana jawaban kuring. Mana sih? Mana sih? Udang. Ka dieu ieu aya semah. Pokna teh ngagerowan kanu disebut manasih. Saha manasih teh ki? Cek kuring. Tatangga di dieu jang. Jeung si Nyai anu kakara 2 bulan. Di dieu mah jumlah nangan opatan. Tapi si Nyai mah meureun can ngerasa merenah. Gawena ngeliar wae. Malah mah kungsi tepikeun ka teu bisa balik. Lamun teu dipapageun mah kumanehnya wira. Si Aki anu rada bengkung teh nerangkeun ka kuring. Bari terus ngalieuk kanu jangkung badag. Anu disebut wira ngajawab mani sigep jeung ajrih. Katempona mani hormat pisan anu mawa iteuk teh. Leres lake. Jawabna pondok dibarengan ku ngunggek. Hampir ngadepong. Teu lila ti harita datang hiji awewe make baju sarwa koneng, buuk nangarumbay panjang tepikeun ka bitis. Waktu kuring diriung ku tiluan, awewe anu dianterkeun ku kuring atawa anu disebut Nyai ku maranehna kaluar nyamperkeun. Geuning aya eyang. Pokna Puntennya ngantosan rada lami. sasadu ka kuring bari terus nyodorkeun buruh nganterkeun. Wios neng, da kaleresan direncangan ku si Aki. Cek kuring, tapi barang disidik-sidik 50.000 salambar. Aduh neng, punten, daya angsulan. Cek kuring, daka beneran dina dompet ngan ukur boga 12.000. Wios lah kangge nambih-nambih mese rokok. Pokna enteng. Nuhun pisan neng, isin-isin oge ditampi. Cek kuring. Alus jang. Ulah nampik rejeki. Cek si Aki anu mawa itu. Kuring cengkat maksud teh rek pamit. Tapi ku awewe anu disebut si Nyai kuring ditahan heula. Punten abdi telat ngenalkeun. Pokna terus manehna nerangkeun. Eyang ieu teh
namina rakean Tanumaya sok disebat oge Eyang Tanu anu jangkung ageng ieu namina Eyang Wirabumi upami anu rambutna panjang namina Larang Saketi atanapi Manasih pokna ditataan hiji-hiji. Sanggeusna ngahaminan keterangan si Nyai kuring ngajanteng rek pamit kanu bieu dikenalkeun. Tapi teu bisa langsung kedal lantaran katempona maranehna keur aya nu dibadamikeun. Sanajan gegerendengan tapi jelas kareunge ku kuring ngan hanjakal loba nu teu kaharti. Kumaha upami dijampean ayeuna mumpung aya di dieu, ceuk nu jangkung gede. Nu mawa iteuk teu langsung ngajawab, katempo manehna tanggah kaluhur siga ayam disidik-sidik. Di langit bari pokna teh. moal kaburu ayeuna mah geus janari leutik engkewe malem salasa hareup cenah datang deui kabeneran malem salasa hareup mah bakal aya nu datang ti Rancakalong jeung dayeuh luhur. Ari anu boga buuk panjang mah katempona teh teu ngilu badami, tapi ngan ukur ngareret ka kuring ku juru panonna. Kuring ngalieuk kanu disebut si Nyai bari nanyakeun, "Aya naon, Neng?" Tanya kuring. Duka atuh abdi oge kirang terang namung nu jelas mah aa malam Salasa mingon payun bade diulem ka dieu. Jawabna bari jeung melong ka kuring. Kuring tambah teu ngarti asa araraneh ceuk pikir. Waktu maranehna eureun nyarita kuring nyolongkrong ngajak sasalaman sakalian pamit. Atuh sakantenan we kulem di dieu Jang. Ceuk nu mawa iteuk, "Hatur nuhun Ki, kahoyong mah kitu, tapi da kumaha di lembur melangeun panginten." Ceuk kuring bari terus indit ninggakeun maranehna. Samemeh kuring ninggakeun, awewe anu dianterkeun ku kuring nyampeurkeun bari terus pesen, Upami parantos ngalangkung gapura kadenya ulah ngalieuk ka pengker. kitu pokna teh. Kuring balik deui nuturkeun jalan anu diliwatan waktu indit. Sajajalan pikiran pinuh ku panasaran. Panasaran tinggal panasaran, tapi teu wani ngalieuk ka tukang. Lantaran geus diomat-omatan jeung sieun kumaha onam. Waktu ngaliwatan palebah kampung licin, ngadak-ngadak lampu motor teh caang deui. Alhamdulillah ceuk pikir. Tadi palebah dieu lampu pareum, ayeuna palebah dieu lampu hurung deui. Teka-teki nambah loba bari jeung teu kaharti kupikir. Ayeuna mah rasa tunduh teh datang deui. Tambah lila, heuai tambah kerep. Sirah mimiti nambahan berat, panon karasa peret jeung cepel. Barang nepi ka imah, geus mimiti aya sora hayam kongkorongok. Si horeng geuning geus ngadeuketan wanci subuh ceuk pikir. Bakat ku tunduh, kuring ngan ukur sempet si beungeut jeung ngumbah suku. Saterusna asup ka kamar langsung sare gigireun pamajikan anu keur tibra. Kang Hawar-hawar aya sora nu ngageroan. Beuki lila sorana beuki jelas jeung asa beuki deukeut. Aya naon deui nya ieu teh ceuk pikir. Kuring ngorejat lantaran reuas palebah dada rarasaan aya nu nindihan.
kuring bentak nyidik-nyidik. Si horeng pamajikan keur ngahudangkeun. Kang, geraguga atau siang? Pamajikan ngingeteun. Nah, jam sabaraha ieu teh? Kuring penasaran. Tabu 10, Kang. Si Mamat tadi enjing-enjing ka dieu. Saurna bade ngesok heula 50.000. Ceuk pamajikan ngabejaan. Aya naon nya tara-tara ti sasari? Ceuk kuring. Ngajarkeun teh cenah rek aya perlu ka Bandung. Pamajikan rangkeun deui. Kuring ngodok saku, ngaluarkeun dompet. Da ingetan teh, tadi peuting boga hasil ngojek. Barang ditempo, eusi dompet, duit teh angger ngan 12.000. Ari nu 50.000 ka mana? Ngimpi kitunya, cek hate. Kuring heran jeung penasaran. Terus eusi dompet teh disidik-sidik. Tapi weleh teu kapanggih. Salian ti duit anu 12.000. Nu sejena ngan aya salambar daun awi. Kuring ngahulang reuwas. Boa-boa tadi peuting teh nganjang ka alam sejen. Hate kuring miris, mangkaning malam salasa hareup rek dipapagkeun. Pamirsa, mung sakitu carios dina judul Nganjang bagian kahiji, saterasna dilajeng ku Nganjang bagian kadua. Kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.